Yang, Ayang, 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 mana si Ayang teh? Naon atuh gegero wae naon teh. Naon sok ngomong naon naon. Tang nyedukeun kopi sakedeung. Tong marah-marah wae atuh Ayang. Kitu wae ge sok marah Ayang mah ah. Dina naon tuh gede-gedekeun. Tidak benar saja itu teh. Buru da bager Ayang mah. Ya udah atuh, tinyukeun kurang ayeuna. Tungguan. Urang teh pohonya boga dua budak teh kamarana. Asa teh isuk teh can katingali acan batang hidung eta. Hulu kayak urang teangan we lah. Si abah heula ieu. Yo, kopi teh. Makasih lo Ayang, makin cantik deh. Mana sih teh? Cek, ayang kelingan di tukang ben. Wah, suara si Sela tah. Geus kaciri, pasti mental leunca. Cek, biasa cek, encak. Paribasa maneh mah mental we teh leunca we jeung leunca. Tingali aya anteu sok, tingali tah. Tah paling hiji dua emang mahi jeung karedok. Ka mana nya encak teh eueuhan geuning. Kumboro mek menta Ai maneh teh eling, sakitu unggal poe leunca di pentaanku maneh. Talapak ku aing. Geus pinganan aing mah. Tu leunca eueuhan wae ge nya angger we di pentaan. Budak ka maneh cenah ku aing. Buyang tingali euy. Cepet aing. Saya teh mah urang buyang ah. Cai mah teh. Ning aya ada duluan ah. Teh urang hilang buyang heuh? Heeh. Kamarana budak teh nya. Ah, geuning itu. Sok sia gara ruyangnya. Aneh geuning Sela pamawananya. Aduh, aya si Ito. Henteu ce, urang mah karek datang. Alas ya waduh cepret kurang. Eta si Sela kalau kalumpat. Mana ka dieu bawa kalumpat. Nak, ampun nak. Nak ampun. Nak ampun. Sok sia buyangnya sok. Wani sia buyang sok. Sok, sok sia wani buyang. Balik. Ah, balik. Yang mah